Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi asyamu asharatu asya'a. Walladzi yuftiru. Walladzi jeung ari perkara yuftiru anu jadi batal. Bihi ku eta ladzi naon asaimu anu puasa asharatu asya'a eta 10 pirang-pirang perkara. Jadi ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana puasa nyaeta aya 10 perkara. Ahaduha wa tsaniha. Ari anu kahijina tina anu 10 jeung anu kadua tina anu 10 nyaeta ma wasala amdan ila jaufihi ma perkara. Wasala anu nepi eta perkara amdan kalawan ngahaja ilal jaufi ka jero beuteung. Anu ngabatalkeun kana puasa nomor kahiji jeung nomor kaduana nyaeta perkara anu nepi eta perkara amdan kalawan ngahaja ilal jawfi kana beuteung. Jadi ngasupkeun hiji perkara kalawan ngahaja anu pada akhirna eta perkara nepi ka jero beuteung. Al munfatihi anu molongo au ghairul munfatihi atawa anu molongo. Jadi ngasupkeun hiji perkara melalui perjalanan liang anu terbuka baik anu teu terbuka anu pada akhirna eta perkara nepi kana jero beuteung eta anu ngabatalkeun kana puasa kitu nya. Ngasupkeun hiji perkara melalui jalan anu molongo melalui liang anu molongo atanapi melalui liang anu teu molongo. Seperti orang ngasupkeun sesuatu ka mulut kemudian ditelan nepi lah kana beuteung maka eta ngabatalkeun puasa. Oge sajabana ti beuteung ka liang irung gitu, ka liang ceuli gitu. Eta mantak ngabatalkeun kana anu puasa. Baik anu geus terbuka au ghairu munfati atawa anu henteu terbuka anu teu molongo. Anu teu molongo seperti kumaha kal wusuli mimma mumatin secara nepina perkara kana beuteung mimma mulatin tina luka anu nepi kana bungkusna polo. Gitu. Jadi luka anu nepi kana bungkusna polo. Ta eta oge ngabatalkeun kana puasa illa rosi kana sirah. Wal muradu jeung ari anu dikarepkeun imsaku shaimi eta ngekerna eta nahana jalma anu puasa anu usul ainin tina nepina juz ain anu katengin di dunya illa mayusama kana perkara anu dingaranan ieu perkara jawaban ka jero beuteung. Jadi anu dikarepkeun di dieu teh nahan jalma anu puasa ngasupkeun hiji perkara ti luar ngasupkeun perkara ti luar ka jero beuteung baik melalui jalan liang anu terbuka ataupun anu teu terbuka. Nah, eta ketika secara sengaja ngasupkeun prosesna seperti tadi maka batal puasana. Wa salisu jeung ari nomor katiluna al hukmatu fi ahadis sabilaini eta ngasupkeun ubar kana salah sahijina dua palawangan. Wahia jeung ari hukna dawaun eta ubar yahkunu anu ngasupkeun bihi kana eta ubar sa almaridu jalma anu gering fi kubulin dina kubulna au duburin atawa dina duburna. Nu nomor katilu nu matak ngabatalkeun kana puasa teh ngasupkeun ubar melalui salah satu dari dua lubang nyata lubang kubul jeung lubang dubur. Contohna jalma anu gering. Nya jelema anu gering teh ngasupkeun ubar atapi ngubaran ngasupkeun ubarna melalui kubul jeung dubur teh liang hareup atanapi liang tukang. Ta eta oge mantak ngabatalkeun kana puasa kitu nya. Al mutabaro anha al mutadaro dibasakeun anha naon kubul jeung dubur fil matani dina matan bisa bilaini kulapat sabilaini. Jadi bahasa kubul jeung dubur teh kalimat kubul jeung dubur teh biasa dilafadzkeun biasa disebut ku bisa bilaini bahasana ku kalimat sabilaini.
Warabiu jeung ari nomor kaopatna anu ngabatalkeun kana puasa teh alqailu amdan eta utah atanapi muntah amdan halna ngahaja. Jadi secara sengaja muntah gitu. Failam yata'amad mangka lamun henteu ngahaja si jalma anu puasa kana utah teh lam tabtul makan teu batal saumuhu puasana. Adapun ketika orang muntah namun secara tidak disengaja maka itu tidak akan membatalkan pada puasa. Tapi lamun utah ngahaja-haja utah gitu diutah-utahkeun gitu. Maka eta mantap ngabatalkeun kana puasa. Kama sabako seperti penjelasan anu geus seperti penjelasan anu geus dijelaskeun ti heula gitu. Wal khamisu jeung ari nomor kalimana alwatu amdan. Ari nomor kalimana anu matak ngabatalkeun kana puasa teh alwatu amdan eta ngahaja jima anu ngahaja fil farji dana farjina awewe. Jadi anu matak ngabatalkeun kana puasa nu nomor kalimana teh wati anu teh jima secara disengaja ka farjina awewe. Farjina teh kana alat kelamin si awewe. Secara disengaja. Jadi wati atanapi jima atanapi bersetubuh dengan perempuan secara disengaja pada farji. Nah, pala yubtiru maka henteu batal naon asaimu puasa anu puasa bil jima'i kalawan jima nasian halna poho kama sabako. Adapun ketika melakukan jima namun secara tidak disengaja maka teu ngabatalkeun maka tidak membatalkan pada puasa. Jika tidak disengaja gitu nya. Seperti penjelasan anu dijelaskeun teh heula. Wasadisu jeung ari nomor kagenepna anu mantak ngabatalkeun kana puasa teh al injalu eta keluar mani wa huwa jeung ari injal khuruzul mani eta keluar mani. An mubasyarati tina paantelna kulit nya. Bila jimain kalawan henteu jima. Jadi nomor kagenepna anu matak ngabatalkeun kana puasa teh eta keluar mani ku perjalanan paantelna kulit. Gitu nya. Bila kalawan henteu ngalakukeun jima, keluar mani tanpa melalui proses jima, tanpa melakukan jima, hanya sekedar paantel kulit gitu nya atanapi bersentuhan kulit, maka itu ngabatalkeun puasa. Nya kana buktina eta keluar mani gitu nya. Contohna ka ikhraji biadi seperti ngaluarkeun mani seperti mengeluarkan mani ku leungeunna jalma anu puasa. Jadi ku leungeun sorangan ngaluarkeun mani ku leungeun sorangan. Gitu. Au ghairu muharramin eta perjalanan anu haram gitu nya ngaluarkeun mani ku leungeun sorangan eta hukumna haram. Eta ngabatalkeun kana puasa. Au ghairu muharramin atawa kaluar mani kalawan henteu diharamkeun. Ka ikhrajihi secara ngaluarkeun mani biadi ya jauh jatihi ku leungeun pamajikanana jalma anu puasa. Au jariyati atawa ku amat jalma anu puasa. Gitu nya. Eta memang ngaluarkeun mani ku leungeun pamajikan atawa ku leungeun amat hamba sahaya orang belian memang perjalanan haram tapi tetap eta mantak ngabatalkeun kana puasa. Wahtaroja jeung ngajabakeun musannif jeung ngiwalkeun musannif jeung ngecualikeun musannif bi mubasyarati kulapat mubasyarah an khurujil mani tina kaluarna cai mani bil ihtami kalawan ngimpi pala iftara bihi zarman. Pala iftara makan teu batal kalawan ihtilam atanapi ngaluarkeun mani secara ku perjalanan ngimpi jazman halna pasti. Jadi salajengna musannif ngecualikeun dina perkara kaluar mani anu mantak ngabatalkeun kana puasa. Beda deui kaluar manina ku perjalanan mimpi. Da eta mah perjalanan mimpi mah henteu mantak ngabatalkeun kana puasa. Gitu nya. Jadi walaupun sama-sama keluar mani tetap beda. Ari tadi mah nu teu heula anu matak ngabatalkeun kana puasa kaluar mani teh kusabab dikaluarkeun baik ku tanganna sorangan ataupun ku tangan pamajikanana atau ku tangan hamba sahayana. Eta mah dikaluarkeun dina jihad dikaluarkeun
gitu, maka ngabatalkeun kana puasa. Adapun ketika keluar mani melalui proses perjalanan mimpi, maka eta teu mantak ngabatalkeun kana puasa. Wasabiu jeung ari anu katujuna ila akhiril asrati nepi ka akhirna anu 10 anu mantak ngabatalkeun kana puasa teh nyata al haidu haid wa nifasu jeung nifas wal jununu jeung gelo waridatu jeung murtad. Nah, eta. Jadi nomor ka-7 nepi ka nomor 10, nomor 7 na haid anu mantak ngabatalkeun puasa, wa nifasu jeung kadalapana nifas, wal jununu kasalapana gelo edan atanapi gila, waridatu nomor ka-10 na murtad. Pamata taro asaiun minha fi isna isomi abtalahu. Maka ketika muncul keempat perkara tadi haid, nifas, junun jeung ridah di tengah-tengah keur puasa, maka otomatis spontan puasana ge jadi batal. Contohna urang keur puasa ya ti isuk puasa jam 4 torojol keur awewe teh bijil haid, maka otomatis puasana jadi batal atawa nifas atawa gelo gitu. Pas jam 5 gelo maka keur puasa teh maka otomatis puasana jadi batal. Wallahu alam. Pembahasan pembatalan puasa dicekapkeun sakitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.